aya di dieu mah. Makanya ngaku lah jelas nama. Masya Allah. Ribung ke Pak, aing ngaran jadi jelema bodoh mah. Geus loba jasa dongeng na jelema bodoh kumaha. Kebeltin tuh ya. Hah? Terus ya. Ayo kene ya. Sampai sahur siap. Aku baru babes ya kula penting balik. Ayat dongeng na jelema bodoh. Ulah dek jadi jelema bodoh. Ayah si Kabayan. Kabayan itu jelema bodoh. Kolotna bodoh deui. Tuh. Gawena sasapoe ngusuk bae. Mancing bae man. Oh. Ai Ahmad diharap. Kopiak beureu maya. Tenang Ahmad. Selau. Dua deh itu Ahmad. Lagi tenang. Tah. Iya Kabayan dia bodoh. Bapana bodoh. Dirang diajak ngaji tilok daek ngaji, diajak sholat tilok daek sholat. Pas Kabayan teh nanya ke bapana, bah, naon jeng? Lain iya urang kieu bae gitu. Adeuna kumaha deui sia jeng? Lain bah, aing ngaran paeh teh naon sih? Tuh. Kabayan nanya ka kolotna bah, aing ngaran paeh teh naon? Oh. Cek abahna depan sotoy. Ngajawabna. Naon sotoy? So tau? Nyanyahoana. Bugut teh nyaho. Sok nyanyahoana. Tah eta nu sok bahaya ge. Sok nyanyahoana tah. Bah aing ngaran paeh teh naon? Oh, jeng aing ngaran paeh teh bau. Oh, bah aing kitu mah paeh teh bau. Atuh heuh, jeng. Paeh mah bau. Dah. Benernya abah. Pas bareng gitu kurcacahan tah Kabayan jeung bapana teh cek Kabayan aing ngaran paeh naon ka bapana cek bapana paeh teh bau. Pas bareng gitu bapana mejos. Mantasnya kan jengkol. Mejos teu kadenge anu ngaran mejos mah. Ces. Kasihkan jengkol melebek. Ya, ces. Bau. Wah. Cek Kabayan. Abah aing paeh ieu. Ya teh nyaho bod. Bod teh nyaho kana puak teu nyaho kana puak bau. Tuh. Buku puak bau dabean. Masalah. Tuh, teh nyahoan bahwa paeh teh bau. Jeung cek abahna bau ieu. Wah. Abah aing paeh. Haliwu Kabayan naon? Nyokot pacul lupa ngaduk kuburan manehna sorangan neuk mendem naon neuk mendem bapana jacek bapana paeh teh bau bener teh ku sababiah bodoh ngaduk kuburan Kabayan lah di kaduk kuburan pas kakarak yang menang sakieu ieu capek meureunnya sorangan bae jangan ngadu kuburan mah tidak sorangan bener teh capek wah pas capek melepek nih beuteung Kabayan mejos melepek di jero bau deui can gaur anggeus-anggeus aja ngadu kuburan wah aing paeh cek Kabayan teh jang musababiah bodoh teh nyahoun kana puak bau jang dibejakeuna ku bapana teh bahwa lamun paeh teh palelinter jawabna mah. Pas bareng kitu Kabayan geus ngadu kuburan teh anggeus-anggeus acan langsung mejos. Geus mejos bau. Akhirna Kabayan naon? Lempang. Teu anggeus eta ngadu kuburan. Teu dianggeuskeun. Lempang ka mana? Lempang ka walungan. Tujuanna neuk malidkeun mana? Ja aing mah paeh. Cek Kabayan teh
pas barang gitu eta kabayan dek naon lempang kana wahangan kana sisi walungan tengah puting kos jaya jempling aya Suntar center curang corong meta pas kasorot kabayan wih dah jelema jeung itu sorangan cimupuk betu dah kenal pas ditanya teh woi sahayun tuh kula kabayan pae eta nu nanya geus kitu naon biasa rampok anu sok operasi ti peuting tuh coba ceritakan sekali deh oi saha maneh kula kabayan pae jemaah yang ngomong apa pae geus pae mah bau gitu laju kabayan balik nanya anjeun saha aing rampok aing kitu mah aja kan jing wih jangan ngaran bodoh mah teh nyahueun ieu pajar teh mah rampok kumaha meureun nya maling teh kumaha aja kan atuh kula jek kabayan teh pas barang kitu eta saha rampok jeung kabayan sering sampeurkeun kabayan nyampeurkeun rampok nyampeurkeun kicik papanggih datang saha maneh kabayan pae pan cenah pan pae kula naon kitu pae pan pae teh bau wah cocok cenah ieu cek saha cek rampok maneh rampok aja kan atuh cik kula cek kabayan teh ayo cek rampok teh ayeuna ngilu mah siap siap pae kabayan jadi ajak diajak kabayan pas barang diajak ayo ngilu iya entas ngilu ditunjukkeun ka imah anu gedong ka imah anu gedong mobilna ambual aya tuh pas barang gitu tuh kabayan sia kuari asup ka jero imah itu imah Pak Haji ndek naon pokona geus loba omong asup lewat dapur teangan ku sia barang anu berat-berat tuh sia cek kabayan mal kuning teken deui pas barang kitu kabayan asup lewat dapur teangan ku kabayan barang anu berat nyokot kabayan naon kekenceng jabodo tanya kekenceng wah ieu mah hampang dah nyokot deui naon baskom wah hampang keneh ieu mah pas barang gek be dicokot ku kabayan naon lumpang ieu cerdak nu berat jangan be nyaho ku sababiah bodoh dicaba ku kabayan berat akhirna dibungkus ku kabayan make bajuna tuh diguandong ku kabayan tuh bos siap ya barang berat mantap ya mah jangan ku sababiah bodoh teh nyaho eta kepala begal beungeus naon haran jasa geus bungah jasa wah kabayan bener untung gede aing dak ieu pas barang kitu diguabrukeun ta ku kabayan nimpah kana naon wana suku eta kepala begal buah astagfirullah ai astagfirullah eta da istighfar segala eta kepala begal ya Allah begal lawan eta rada santri baburun pernah gitu nyahueun kan istighfar astagfirullah naon ieu kabayan anu murah eta barang nu berat kayak pas dibuka haram jadah kabayan sia mah jadi malumpang kurang cager sia mah pancena tadi kita nyokot barang anu berat-berat aduh kek balik deui saya kabayan balik deui ku sababiah bodoh mantak ribu jadi jelema bodoh mah asup deui ka ditu geus kuari masukna lewat dapur masuk ke jero kayak di jero aya kamar asup ke jero dinya siap
menurut bae jeung bodoh mah tuh asup di ka jero manehna tat asup pas barang asup ka kamar pas dibukakeun Pak Haji keur hees berat deh dibukakeun Pak Haji berat kuari mah geus kabayan engke sia kuari ulah nyokot barang anu berat-berat kuari mah geus nyokotna barang anu hampang-hampang bae pasti cokot ku manehna geus kuari mah naon nyokot emas irada berat ke dah embu teu nyahueun emas batangan loba duit weh pan lamun duit namun kuando meta 100 juta 200 juta berat bener gak? Tara wah embu isi pas barang kitu manggih naon sorban Pak Haji anu keur ngagantung dicokot ku kabayan pake wah jadi hampangna dipake we ku kabayan manggih peci Pak Haji deui dipake deui hampang jahampang jacek kepala begal teh kuari mah ulah nyokot barang berat berat nyokot barang anu hampang pas barang kitu dicokot barang anu hampang nyokot peci dipake nyolo deui nu ngagantung naon jubah Pak Haji hampang dicokot dipake pas kait barang kitu keluar lewat hareup krek keluar pas disorot pindah cek kepala begal Pak Haji dah keluar nak woi Pak Haji dah keluar lupa kaji pas kabayan hidup lupa nih woi kepala begal woi kalio cek kabayan dia iya kula esmong iya bapak itu Pak Haji lupa akhirnya Pak kepung tak kusabab ya bodoh mantak ribu jadi jelema bodoh mah sebab ayat saina fakuluman begerel min ya amaloho mardudatun sahajalma ibadatu jeung ilmuna maka tentu eta jalma ibadah teu ditarima euy bener teu ditarima tuh sanajan cek peribahasa tarangna hidung tuhurna nepikeun datang ka coplok sujud ai jeung ilmuna mah mardudatun latok balu ai jalma nu sok daek ngararaji mah lempang ka majelis taklim sanajan teu daekeun asup eta kiai teh ngomongkeun hukum-hukum Allah praktek salat praktek wudu teu daekeun ka harti eta kumang sadeui mang madon umpamana aya teu daekeun ka harti eta masalah bab rukun wudu praktek wudu syarat-syarat wudu rukun salat teu daekeun ka harti teu daekeun bisa ari daek lempang ka majelis taklimah insyaallah urang beunang panghampura ti Gusti Allah Subhanahu wa taala sanajan urang keur salah pasti urang beunang panghampura ayo ngaji tilok salat tilok puasa gawena amburlah pas itu tah eta nu bahaya ge singgera para aya be nu kareur itulah ulahnya urang doakeun be nu kareur itu singgera meunang hidayah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala supaya masjid mushola pada rinu amin ya robbal alamin sebab lamun nu kareur itu atuh pan moal rame bener teh tah moal rame moal aya jang